lamun teu hadir nanggung renteng. Cepia hadir. Coom hadir. Coom.com raya. Baik, anu kasebut namana, kasebut namina simbol harnya, amin. Singkarela lunas. Beh bisa ngamprah deui. Ulah pokona mah usaha we sing maju lah urang mah amin. Ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin. Ketua Abdes si aya. Allah nuhun. Mang Uya siapa kanca aya di komunitas Ikes Sunda. Aya Eta anu teh asup kanu lawang-lawang can Mang Duras aya. Aduh, Gusti Agung gawe bareng ieu Mang Uya Mang Duras teu Cakra Cikri ieu. Bisa seni Raksaguna aya sumping. Nuhun Allah. RW hiji nepi ka RW 17 aya keneh. Mudah-mudahan sing ngarageung milikna paranjang yuswana amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nya. Tapi bakal palurah oge lamun ningali tatangga dewek bakal kabitaeun kira. Bakal jujur hayang ngalamat kira. Aya ge bakal datang. Aya. Tapi euy ajang silaturahmi kieu dewek ge secara langsung. Aya agenda ruang riung kitu sabaraha RW ngariung biasa bilang kala desa papangih eta mah euy aya awewe penyakit nanti parawan katanya penyakit nanti boson apa mana boson itu tuai bro awewe ieu parawan tulis gitu awewe teh lamun leumpang teh sok disada kumaha mun awewe teh parawan mun leumpang teh disada ngik eta teh lamun awewe teh leumpang teh anjing teh nulukurkeun baru teh nek marakan tah papangina teh dinu riungan kieu sarua euy aya lalaki eta tukang dagang lain si jebak lain si kobe tingkang ipi aya kang ipi tadi aya lalaki dari tukang dagang alah jangan sarua penyakit teh di situ tuh sarua teh leumpang penyakit itu boson eta aya leumpang teh eta lalaki eta bari disada dut eta mah beda disada teh dut euy eta hitut jaluna mah kitu aya awena mangik papangi eta dikesakeun si awewe teh meuli dagangan manehna ditanya eta mah dikesakeun teh bogoh euy nu sapanyakit eta teh bebeja we ka kolotna heuh bebeja eta ku kolotna teh urang kawinkeun we nya da sapanyakit ieu beda sarua cenah bana roson beh teu era teuing geus urang karawinkeun geus sok rame kawinna teh euy nanggap rapat dan we dikawinkeun teh awewena mangik lakina dut mun leumpang teh pas seserahan teh dut ngik pas leumpang aya ngeuseureun mah sia euy pas malam pertama ari bapana teh aya kapanasaran nya cirigi gitu lamun adat baheula mah nungmas ada yang ningali budak aing ke malam pertama cenah rek ngadengekeun korekan na bilikna teh pusuk ieu we na bilikna teh naong eta mah adat baheula nungmas ai kamar teh dipantauan euy pantona teh ku baligo urut moele ieu we na bilik bapana pas malam pertama lain abong sapanyakitnya da disada sia malam pertama na teh dut ngik eta bapana di luar dut ngik terus nih dut ngik benaheun bapana ngajenghok nah hadut hungkul
aing ka mana Allah bawa anak aing dipaehan boleh cepet ngikna teh kadang dikorekan deui eta mulai bilikna teh teu pas geus kitu geus beres meureunna pas kabuka oh kacocokan bae oh kacocokan eta mah euy pas kabuka geus lila kapendet mulai euy meureun musiol pinuh teuing eta ngik teh pas kabuka teh disadana teh da beda sia euy jadi kieu pas kabuka teh tuwi siga ambulan atuh gempar salam mure eta daratan barugan aya bae aduh ijuk-ijukna teh euy beuri teh gempar opat teh racun ditut aduh Gusti Magung aya wae nya kejadian lain alhamdulillah teh tadi teh dewe teh nonton teh rupa-rupa kesenian teh kreasi teh pencak silat malahan lamun marawis hard rock eta mah tunggal lembur aya alhamdulillahnya selawat terusnya tiap lembur amin mudah-mudahan eta teh pasuk lembur anu ngajaga-jaga lembur tah ulah nepi ka kejadian di Palu di Lombok ulah kejadian di lembur urangnya tah eta teh ngahindarkeun azab nya Talaga Sari bersalawat ini pakai sok itu Bapak kowe juga tak kenal dunia. Naon nu benerna? Talaga Sari bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli alaihi. Lain tarawih di tak itunya mudah-mudahan warga-wargina urang silih jaga generasi-generasi penerusnanya ku ajang ieu malam kreasi seni sanesna mah ieu teh nya ieu teh sajabading ti Bilangkala oge ngahaturkeun ka panitia ieu anu cukrah cikri nya di suk-suk didungdung anu dugi ka ngawujudna ieu pagelaran sakali deui hatur nuhun nya tah urang jaga sasarangan di lembur urang ulah nepi ka karacunan kudu teu paruguh seueur ayeuna teh loba kajadian pokona mah ulah di desa Talaga Sari kabejakeun anu maot ku oplosan kade nya nakroba tah ulah obat batuk diharakan loba ulah nya sebab eta teh ngaruksak anu otak ngaruksak anu paru-paru ngaruksak anu jantung ngaruksak utamana mah anu ginjal tah daya pikir budak teh bakal melemah nya bakal monokon umur teh gitu euy can ge kolot geus sagala karasa eta kono umur teh terus dengekeun bae hah aya di mana Bumira kemana tuh Bumira lain itu kerja bareng di pupuh urangnya is pangampi di pedesaan Pariki dan di ngaranna ge beda Pariki mah Erna singkatan teh RIKI Erna teh remaja berprestasi amin Islam agamanya kesetiaan ketampanannya memukau iraha tuh dengan dia nyawa stek wios itu era mah wios Oke, peminyase ulah di dieu. Jadi mah panayagan lagi. Di dieu lagi gitu ribet. Udah kita baik ya. Turuy baik. Itu era mah. Kita jual 2 lembar mesti Agung. Aya jam kuota. Baik kuota. Tuh dia teh 2 lembar 200 urang hitungkeun. Bala kudu dijajagan ku Pak Haji Rugiat ya. Mudah-mudahan urang doakeun heula ya. Anu masyahan 200.000 sing digentosan jadi 200 juta amin. Mudah-mudahan anu masyahan 100.000 sing digentosan jadi 100 juta amin.
Tah anu teu masihan bisa tanggung jawab. Sok mumpung doa masih dibuka kene masuk. Ulah kita mudah-mudahan atuh ieu rezeki sing berlipat gandanya lusuna sing barokah amin. Mudah-mudahan ieu teh ais pangampi hungkul di payun teh alhamdulillah di bidang keamanan aya di kelurahan aya ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah. Sugan wae masih. Masih kena joki jalokan. Ini ayah nyemlok kai. Ini sahakan. Ruhiyat. Di ibu. Ruhiyat. Tuh ibu Ruhiyat. Satu nuhun ku lurah dulunya. Di ibu saha? Ibu lurah ke Cisaat. Ibu Haji Ruhiyat, Ibu Hajah. Alhamdulillah nuhun Bu Haji. Aduh, dua lembar dari Gusti Agung aya. Kita dengan di dua wae teh. Cantik babincam. Nah teh. Besok kira. Tapi 2 tambah 2 kan geus 4 kan. 2 tambah 2 geus 4. Tambah 2 deui genep. Mejeuna tambah 2. Terus teh. Aduh Gusti Agung ieu teh diimunisasi baheula. Ya, banyak udah dibawa ke posyandu teh budak. Matak kudu dibawa ka Puskesmas teh. Minta ikat. Puskesmas teh lain Puskesmas. Jadi imunisasi rubella sih. Apa imunisasi teh? Keletikna teh ditaporkan ku timunding. Imunisasi. Jadi ibu, aduh, nepi ka hebat kieu. Naon hebat teh? Merah babatok bagus. Aing bukti mana gitu atuh. Mang Kebut menapan Mama Habi. Aduh, mama. Mama izin aku. Ye siga nama inung bapana teh garoreng patut siga nama. Udah iya banget mah di BS. Kieu-kieu ge makhluk pangairan deui mah. Makhluk mah cuci ini. Maha suci lain mah cuci. Lain nanti sekolah, ieu nanti sekolah. Apa nang boleh isu pepere? Boleh. Apa boleh? Lain boleh na kelas sabaraha? Kelas 2. SMA. SD begu. Lain. Aduh nanya. Aduh ada nanya. Ka ibu guru. Pan ibu guru teh ngajelaskeun kita bakal aya poe kiamat. Ayeuna teh gempa-gempa teh kiamat leutik teh. Tanda-tanda bakal aya kiamat. Terus Kita bakal aya kiamat. Gunung hancur. Sawah hancur. Gunung teh diaradu, di gunung deui laut bahe ka darat. kumaha kitu? Ai ku adul teh ditanyakeun. Aduh, ngarangan. Waduh, karena teh. Bu, jadi kiamat teh hancur bumi, Bu. Sakuruna teh heueuh, sadul sia teh ditanyawe padu. Bu, lamun teh kiamat sakola perema, Bu. Si belagu. Guruna ge lompat belegu atuh. Oh, lain anu kiamat mah setengah hari. Baru kana naon we kiamat teh lain ieu mah di sekolah baheula di sekolah kungsi diajarkeun teh aduh lagu-lagu perjuangan. Oh, yang liok atuh menjemput amun pelajaran bendera sini teh aduh
ngalagu kung ay nakali sumpah Sumpah naon? sumpah pocong sumpah pemuda sini aduh maafal lagu perjuangan bahula lagu nate judul nate Siskon banyak perjuangan Siskon bro. Ya Allah. Jauh. tapi anu Siskon cewek Tehon cewang. Eta mah tehon cewang lain Siskon cewang. oh mesti gantosnya Di baheula lagi tehon cewang. sok menjemput Sosok lagu. tehon cewek sumur saat Sumoreang adul. nah digantinya Lain diganti di baheula lagi Sumoreang. karena Pak Ustadz Maman Pahlawan bangsa. Adul pahlawan bangsa. cadu muncul Mundur. pantang bules Pantang mulang. oh dikentos sedihnya nu maksud kacan laskar bin Laksana gerakeun. berjuang ke rumah sawat Lemah cai. tidak begitu dia mati saya minta pamulangan Pamulang tarima. Cara langsung lah. Silakan. ikhlas ridho kita malu Jelas itu. Ganti. ayo deh lagu ini Jom lagu naon? lagu papa dong Aduh, bapak dong. tiba ada deh Bapak khusus kamu bapak dulu ya oke bapak Haji oke kadang Iki saya Kang Iki lihat di payung adunungan uing Kang Iki Kang Rifki Ada. Yo sok. Turang maju ke lohor Terus, cepi. Hey. sapotong nu kuning ngambang di selatan Sarang ngeujeun. sesar muhudi Ngerakeun kieu mah aduh. Ieu mun aya sirun teh sewa dia. oh kembali mah aduh kembali boleh naon Eta we huntu di body. Bujuk. Aduh. Emang lagi manja, kumaha siap, pingin berduaan. Mani baheula mah euceul mah. Saha kaduruk jang. Ya. Kemudian Ajang. cinta pertama euceul teh kada diruyan. Ajang. Ujang kayak apa? Ieu mah apa sih sabaraha ulah beja-bejanya? Ieu mah. Tapi tadi nah Geus sasangaleun. Urang desa Talaga Sari mah ceuk kungsi karab ujang. Ya Allah. Mata ka urang dieu nya anu ningali
Lining TKI, TKW, Gusti Kahararap, kabeh teu ceuk kungsi ya Allah. Bonah kasedih ya. Lain ijo ngarakacak wae lain menang pengalaman di hareup. Heuh ujang. Baheula mah salila 3 tahun ece. Nah aku mah gitu. Heuh nu merkosa hiji aja. Aku cuman aing pengalaman tadi disiksa atau kumaha diistrika. Sieu mah anu merkosa. Ujang apal maneh. Tak itu ujang. Menang hidayah. Menang hidayah alhamdulillah Gusti ti Ibu Haji Rohiyah teu ayeuna mah make jiblak. Ke jiblak samping weuteuh Gusti nuhun berukat sareng sinden. Hayang teh sila ye sinden. Cik atuh cek Sa. kasira. Hei nyai saya teh ngaranna teh. Ninin. Neng Ninda. Sok aing ada baheula ge euceut teh kungsi nyinden. Sok turutkeun eta bikeun mik nasabdan. Sok. Masuk dimusikan teh. Sok. Kanyere. Sok. Dikasih lo. Abang mau irungan kan restoran. Kanyere. Di Gunung Gedampi. Sok awewe tedaek sare sok awewe sok tedaek sare hayang manuk nu puluhan sok Eksa jorang, euceut jorang. naon teh mungkin jorang Jorang teh hayang manuk. Aisyah manuk dararugul kabaruruan lebu kabeh oge manya manuk garundi ya Aya nu kieu. mana sih teh manuk garundi ya kabeh galibar make jangjang baruruan buat yang hayang manuk ciplek lakbet Ayo nama kana cupang ya cek. cupang Aduh. Ampun. Lain euceut jeung saha ka dieu euceut. insya Allah ujang aduh ya Allah ya Robbi ngan lamun ujang hafal euceut mah sabaraha kali diopna ku salaki euceut teh Lain salaki nu sabaraha kali. anu ka 23 si Kemon ayo terus dititah dieu tahan apa Mari kita berjoget bersama dengan Joget Milenial. Masih bersama kita saja ada juragan empang untuk anda semuanya. Ahey, hey, set, hey. kadis ya teh Sarkemon Kata salaki. apa dulu da manehna geus kain teh kadis ya buhang seur Ciri khas. Lebih kaki itu keluarga. Iya lamun dinu ieu mah dinu keluarga mah keluarga minus gitu. Keluarga minus kemarin minus kieu itu. ya Allah